Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, kumaha daramang barudak? Mugia urang aya dina kayaan sehat walafiat. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina kasempetan ayeuna, ibu bade nerangkeun materi ngeunaan pupujian. Sataacan urang ngabahas materi pupujian, ibu bade nerangkeun heula kompetensi dasarna. Aya 2 kompetensi dasar anu kahiji aspek pengetahuan, 3.3 mengidentifikasi bentuk, struktur dan isi, fungsi sosial, serta aspek kebahasaan teks pupujian. Yang kedua, aspek keterampilan, 4.3 melantunkan pupujian sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Nah, itu kompetensi dasar pada materi pupujian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi ini. Setelah kegiatan pembelajaran pupujian selesai, diharapkan siswa bisa anu kahiji ngaregepkeun pupujian pikeun maham eusina. Anu kadua, nyebutkeun wangun jeung adegan pupujian. Anu katilu, nyebutkeun eusi pupujian. Anu kaopat, nataan ciri-ciri pupujian. 5. Nataan unsur basa dina pupujian. Anu kagenep, nadomkeun pupujian nu geus disadiakeun kalawan lentong anu merenah. Tah eta tujuan pengajaran dina materi pupujian. Ieu aya contoh pupujian anu dulurna eling-eling dulur kabeh. Mangga diregepkeun nya videona. Pupujian dina judul eling-eling dulur kabeh. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campoleh, berang peting ulah weleh, bisina kaburu paeh. Sabab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti, najan raja Nyakrawati teu bisa nyingkahan pati. Karasana keur sakarat, nyerina kaliwat-liwat, kana ibadah diliwat, tara ngalakukeun salat. Kaduhung liwat kalangkung, tara nyembah kayang agung, sakarat nyeri kalangkung, jasadna teu beunang embung. Tah ayeuna kumaha? Hidep atos nyaksikeun videona? Tiasa henteu nadomkeunana? Tah engke dipiharep anjeun tiasa nadomkeun pupujianana nya. Tak ayeuna hayu urang sami-sami urang ngabahas materi ngeunaan pupujian. Pupujian teh nyaeta salah sahiji hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi atawa ugeran. Pupujian teh asalna tina kecap puji, robah jadi pujian, terus jadi pupujian. Naon hartina? Hartina
kekecapan anu ngagungkeun pangeran atawa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pupujian teh asalna tina syair, nyaeta puisi nu asalna ti sastra Arab. Ku kituna wanguna oge kauger siga wangun syair. Upama nilik wanguna, pupujian teh kauger ku Purwakanti, nyaeta sasaruaan kecap atawa engang, jumlah engang atawa suku kata dina unggal pada lisan atawa unggal jajar, jeung jumlah pada lisan dina unggal pada. Pada teh lamun dina bahasa Indonesiana nyaeta baris. Eta sababna pupujian teh kaasup kana karya sastra wangun ugeran atawa puisi. Tah dugi ka dieu hidup tos paham tah can? Upami atos, hayu urang lajengkeun deui kana materi salajengna. Ngagalindingkeun atawa ngalagukeun pupujian teh disebutna nadoman. Dina tradisi Sunda, pupujian teh sok digalindingkeun atawa dinadomkeun di masjid atawa di madrasah samemeh adzan. Terus tujuan pupujian nyaeta nu kahiji muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu kadua sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu doa. Anu kaopat pepeling. Anu kalima ajaran agama. Anu kalima ajaran agama. Anu kagenep tujuanana nyaeta sajarah para nabi atawa rasul. Tah eta tujuan tina pupujian. Pupujian teh mibanda wangun jeung adegan anu tangtu. Samemeh mikaweruh wangun jeung adegan pupujian pek tengetan deui contoh pupujian ieu. Gusti urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Tah tina pupujian di luhur jumlahna aya sapada. Dina sapada aya opat pada lisan atawa jajaran. Unggal kecap panungtung dina unggal pada lisan sorana sarua nyaeta a jeung a. Sapada lisan jumlahna aya 8 engang atawa 8 suku kata. Tah eta adegan atawa wangun pupujian. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan unsur-unsur anu aya dina pupujian. Unsur-unsur puisi anu aya dina pupujian anu kahiji jejer atawa tema. Naon jejer teh? Jejer atawa tema nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku nu ngarang rumpaka pupujian ka nu maca. Anu kadua nada jeung suasana. Nada teh sikep pangarang kanu maca. Tina sikep pangarang ngabalukarkeun ayana suasana anu karasa ku nu macana. Unsur anu katilu nyaeta rasa. Naon anu dimaksud rasa? Rasa nyaeta ngajiwaan eusi pupujian. Rasa dina pupujian kapanggih sabada dinadomkeun. Unsur anu kaopat nyaeta amanat. Naon anu dimaksud amanat? Amanat teh pesen pangarang anu karasa kunu maca atawa ngaregepkeun pupujian.
Unsur anu kalima purwakanti. Purwakanti teh nyaeta padeukeut atawa saruana sora kecap dina ungkara kalima. Tah cekap sakieu wae materi ngeunaan pupujian. Hideuk tos paham? Pikeun maham materi ngeunaan pupujian, ieu aya pancen kanggo hidup. Pancena nyaeta hiji. Naon anu disebut pupujian teh? Anu kadua, ari nu disebut nadoman teh naon? Anu katilu, di mana jeung di acara naon pupujian teh digalindingkeun. Tah, mangga serat jawaban hidup dina buku tulis kintun dina GC atawa Google Classroom. Sakieu wae materi pangajaran pupujian ti Ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda salajengna. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.